Bener kadinya nama. Di saat urang bungah sok loba poho kana mayat nu mere kabungahan. Kunaon Mang tos wengi teu acan sare. Aya nama modena mode seriusnya neng Google. Oke siap mode serius. Sok carita atuh Mang. Ayeuna teh mamang keur lieur, keur loba masalah. Di saat mamang posisi di bawah susah, borong menta tulung ka batur, ka jalma deukeut begeh kadang kerasa susah. Beda jeung keur harita mamang keur bunga, batur nu teu kenal oge ngadareukeutan. Ayeuna menurut Neng Google mamang kudu kumaha? Muhun Mang anu ngalaman siga mamang lain ngan saukur mamang. Loba anu ngalami posisi kitu. Airuna jadikan pelajaran bae Mang. Kusabab mamang dibere masalah kitu. Mamang jadi bisa memilih mana kawan anu sabenerna sareng kawan anu deket ngan saukur aya butuhna. Kuaya masalah nu dihadapi mamang. Bisa jadi Allah nuju ngingetkeun mamang ngarah ulah terlalu jauh terus poho kanu mereka bahagiaan. Nya, bener kadinya nama. Di saat urang bungah sok loba poho kana mayat nu mere kabungahan. Hatur nuhun Neng Google. Nasehatna masukana ka mamang. Mamang berharap mudah-mudahan mamang bisa ngajalani hirup ieu. Jeung mamang yakin suatu saat nanti pasti mamang nimukeun kebahagiaan nu saenyana. Amin. Sakali deui hatur nuhun nya Neng Google masukana. Hatur nuhun. Muhun mamang sami-sami. Semangat ya Mang.